Sombong kamu. Naon bah, itu bukan salah naon orang mah. Gabruk, Hanya sama naon maneh teh mau dicabalak. Ya, awi bukan sembarang awi, daun bukan sembarang daun. Balik deui kudu ka daun. oh sila. Anak muda. Sombong kamu. naon bah, itu bukan salah naon orang mah. Hayang aya masalah di hareup maneh. Teuing ah. Awas ya. Pangi deui dewe. Dasar anak muda sombong. Pasti aya pangabutuhna ka aing. Rasakeun sia. Namun gua di Jakarta enak bro, gak bakalan muntah. Gua mah, lu mah harus makan ini JRG bro, tapi kamu kesini tapi jangan ke situ. Bro yang udut tuh bro. Sayang tapi nginana udut mah jeung awewe bareng nginum mah bro. Iya. Minum ame rada serem udutna bro. Aduh. Lieur euy dek micung lamun micung kita sok di hayang dipencetan parawan Mana bro. tuh? Perawan mana? Oh bro. Aduh, tapi rieur ya. Perawan bro. Mana? Aduh, anjing cantik. Bro, dek mah teh harap. Digelangin dong aku. Aduh, bro. Aduh, dia digabruk. Aduh, panggilan we teh kudu digabruk. Aduh, Dieu naon di rueuh itu dihareup euy. Sampurkeun lah. Hei. Anjing sia macam-macam saha ka dewek. Aduh, goblok ah. Bro. Sia rasakeun gegenir di dieu. Seblak. Dicikan bro. Anjing gegenir di dim dikarasa. Sia macam-macam deh kayak tek kok aing bro gelas ya. Awas ini bro orang mali deui abed. Paeh bro. Awas lamun lagi ka aing sia anjing ya mabok deui. Aing kudu tarima. Aing kudu nangan si Abah nu tadi ieu mah. Dendam aing. Anjir ayeuna rek mana tuh bro? Hah? Rieu-rieu Balik aing mah. ah gawe urang mah rek ngiluan heula upacara urang mah. Jadi itu teh Puna mah aing teh genah dilalek barudak. Direk pembalasan aing. Bah. Bah. Hai, Abah teh. Kenceng-kenceng banget teh. Wah. Tempat si Abah ieu. Puna mah luka panggil rek tanya ke batur. Beunang si Abah. Nah, baik kita dia. Baik dia. Si Abah harga diri aing ka ancam ya. Papangi dia mah. Anak muda pasti ngabutuhan aing. Mantap ulah sombong sia maneh. Bah, Naon anak muda maneh? bah, Naon maneh? urang minta hampura bah karena perkataan tri Abah. Urang tengah dengen Abah, heuh bener tadi urang kejadian di itu. Terus atuh ayeuna kumaha? Maneh kayang maneh? Urang minta tuh solusi nanti Abah lah yang nyantet jelema eta. Siap. Siap. Abah dibere solusina. Ayeuna bawa heula ieu panggung. Orangnya ayo cicing di ditu lah. Sakedah. Bawa. Nah, iya anak muda. Oh, diukur di dia. Ieu bah tongkat. Maneh? Tadi teh hayang tapi kakumaha barudakna. Hayang nyantet, hayang heureuyan si eta. Oh, siap. Pokona ku Abah rek dibere. Kan tapi aya hiji syarat Naon bah tak?
lamun maneh kacabak ku awewe ilmu eta bakal eueuh. Daek siap. teu? Daek bah. Heuh siap. Sabisa ngeureun situ we. Siap. Ku abah dibere. Tah. Ieu awi bukan sembarang awi, daun bukan sembarang daun. Balik deui kudu ka daun. Gunakeun cing bener. Siap bah. Pokona mah jelemana bakal ripuh. Yeuh. Siap bah. Atur nuhun bah. Heeh, gancang ayeuna mah init. Hei bah. Heeh, gae. Dasar anak muda. Kamu salah ngagunakeun. Ieu pasti jadi bencana ya. Aduh, khawatir abah. Ulin atuh. Ayo orang ulin ya. Kemana ya? Tempat wisata di hareup. Dulu tuh. Ayo kemana kan? Pak, Ika. Orang berbicara wisata. Ah, si Culun. Tempat wisata lagi segan nutup deh, Kak. Maknya Malah usah sakit godain cewek-cewek. itu muka. Muka eta nama tukang warung nama da meureunana hari tempat apa we nama eueuh. Gagal ya malur. Mana enak ke aing gitu. Aduh, aing nutup ieu mah orang neangan si Culun kebotan deui lah hiburan anjing lah. Ieu mah aya gini ngan kemana nya? Ayo panggilnya ti dia di mana euy? Tutup lah itu ka kanan ka kiri. Oke ngadinya teh aya tulisan oke maneh. Pencet oke langsung dinya ki. Daguannya. Ulah latih aduh yang ngopi deui euy mah tukang ngopi nanya anjir. Udah ting tempat batur ieu. Aduh, betul aing jadi nyeri kieu euy. Kudu kasih mulung ge mah euy. Akan aing. Mas dendam aing. Aduh, betul aing nyeri euy. Maneh ha? Sahabat kiri mah jadi Ada maneh meureunana ki samarangan. Sila. tapi henteu euy. Aduh, bahaya. Kelak. Dek, tuan di dinya, dek nyen lah tina koneng nyen sama kamu soalnya. Tuan. Nang di euy. Tadi lah. Nuhun ya tadi teh. Naon? Nya sami. Kunaon maneh teh mau dicabalak. Kunaon? Ih aneh jelema teh. Udah, tapi si Jepri karunya betul belum nyalingin. Fokus kasih ampun. Sebenarnya dia mana ya? Aduh, siapa mau ngekep atuh? Pengen goblok sih. Sianya. Ngadakan hai orangnya. Goblok. Bakar semua. Goblok. Si iya tah jos beuteung mana tah interogasi wae dia lah. Gimana sih menang gitu ha? Si Abah mana? Abah itu. Tang sabana buru. Tang lah. Ini jadi bencana ya, Pak. Itu bapak urang. Bapak. Jadi setiap manusia jangan saling menyakiti, harus saling menghormati dan menyayangi. Jadi buat kalian, sayangi keluarga Anda, semuanya teman-teman Anda tetap di sini Diagonal Project. Jangan lupa subscribe. Kan. Kata-kata lagi melanggar tidak otak. Hei anak muda, sombong kamu. Lagi kain sih aja ya mabuk.
Hei. Kunaon maneh teh? Ih aneh jelema teh. Si gancang kan. Kunaon mana teh? Butuh anjing cing ada apa kan kita. Nyen eta tuh nyen tama. Apa kusro?